Penguatan profil pelajar Pancasila milih jejer Sora Demokrasi. Sora Demokrasi ieu lumangsung mareng jeung kagiatan pamilihan calon ketua OSIS angkatan 45. Dimensi anu kacangking dina kagiatan P5 nyaeta hiji, iman ka Gusti Nu Maha Suci, 2. Mandiri, 3. Ngaronjatkeun pamikiran anu kritis, 4. Gotong royong, 5. Ngajembaran kabinekaan global anu kagenap rancage. Tahapan proyek anu dilaksanakan ku siswa dina kagiatan P5 ieu nyaeta hiji, sosialisasi kagiatan Sora Demokrasi, 2. Panjaringan jeung pendaftaran bakal calon ketua OSIS, 3. Seleksi administrasi, 4. Materi demokrasi, kapamimpinan jeung organisasi, anu kalima seleksi uji kom, genep netepkeun calon ketua OSIS, 7. Kampanye daring sareng luring, 8. Debat atanapi hoghak calon ketua OSIS, 8. Pamilihan calon ketua OSIS, anu ka-10 pamungutan jeung perhitungan suara secara transparan. Ku ayana ieu jejer Sora Demokrasi, siswa dipihareup bisa ngarefleksi makna demokrasi jeung maham kana implementasi demokrasi sarta tantangan dina konteks anu beda. Kitu oge dina organisasi di lembaga artikan atawa jaga. Sabada netepkeun ketua OSIS tina hasil penghitungan suara, bakal dilaksanakan kegiatan LDKS jeung pelantikan ketua sarta rengrengan pangurus OSIS sejenna.